Wanci hanet moyan di lemur aing kampung urang motivasi humor moyan sampurasun sok sanajan moyan mah teu meunang sertifikat tapi paling henteu meunang pangalaman. Di pinggir jalan lemur aing kampung urang moyan teh jadi sakola informal. Diajar sabar nalika aya truk nu hese ngaliwat, diajar ngatur waktu nalika nyebrang di jalan rame, diajar komunikasi nalika ngobrol jeung tetangga anu ngaliwat. Eta pisan nu ngajadikeun moyan teh sarua pentingna jeung sakola. Kusabab kitu tong disepelekeun lamun waktu anjeun kabawa ku moyan, kadang moyan teh guru anu sabenerna. Wilujeng aktivitas mugi dilancarkeun tina sagala rupina. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Jaga moyan yuk ah.